Nah, Duh, tiris usum hujan karak dua poe oge karasa tiris. Anu leuwih tiris deui bari jeung pusing hulu, jabah hujan wae beas teu boga duit eueuh, anak ceurik menta jajan. Ngahutang ka warung ka tatangga geus era, kusabab geus loba can kabayar cacetan ngan kula hungkul nu ngahutang. Kudu kumaha nya ayeuna, usaha hese gawe hese nu aya ge diparecatan dipensiunkeun ngora-ngora cenah alasan corona. Kusabab rek jadi naon ieu nagara, tapi kalebah dieu masih keneh hese pagawean. Ari janjina samemeh jadi pamimpin bakal nyaah kana rakyat, bakal nyaah ka wong cilik, tapi sabalikna yeuna geus jadi pajabat calik di kursi anu empuk, culak cileuk neangeun paokeun. Kusabab maena keur kampanye meakeun duit, keur kampanye nyogok ka rakyat mere amplop bari jeung saeutik oge meureun aya. Tah ayeuna balukarna karayak eta oge poho boroning naon sumbangan corona oge loba nu teu kabagian, lolobana jelema anu sabener-benerna balangsak ya. Tas yang tas.